gajah dia tiru di pagara dina kasolatan sadaya. Juru bangsa kurang apa padu ibu pangaten mau. Ayo bancak awas. Awas. Sakadap kasih. Allah bagja kerja. Alas ya. Alhamdulillah wa syukurillah ngapunten anu kasuhun ka keluarga besar panganten pameget ku akira da dicandat sakadapan ari tatamu teh sakedana mau langsung dicalikeun ya ku akir dipiwarang ngadag di palih ditu tapi teu kitu na kanca dina dangat ayeuna aki sejangiring bingah ring bagja kasadayana panginten wirena di dangat ayeuna sining miwasi ada mah parantos benten sesabatan ge janten salaki pamajikan. Alhamdulillah akan pernikahan langsung dilaksanakan di dinten kamari kalayan gungsur langsar. Amin. Lain kanca aki asarana ruas ieu dilari usaki. Mata aki gadi teh sorangan. Si bebek aki gadi teh di baturan wae. Di baturan ku si bebek. Lain disasaha geuningan itu bapak hajat teh bangara sa bapak dedi teh geuningan dulur aki. Mata kaki gadi teh jeung sini ni aya batur pakumaha urang gorowan gerakan ca sini ni teh atunya. Aya sorana mah ka dieu ni ieu tinggal ka kamu. Ya lemari di keramik leur ieu. Ulah mana sini teh nya. Aya kitu mah dieu sini ni. Anak ini aya paling ieu aya. Ari terus sekolah sekolah pengorbanan teh. Ieu kita aya belah ieu. Aya sudah. Ai sorana mah aya. Ini kan dia saya isin ya di mana sih? Tuh tinggalkan tuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah ya masih anak mau ngadri. Seri ge cantamat geus aya nu ngalungan Gusti. Alhamdulillah kasohor di palih dieu mah balalager pisan. Kitu mah hormat pisan kana seniman-seniman. Isukan urang di dieu da ieu. Isukan nu hajat sia. Aduh, lain ini urang teh kapapancenan gawe ku pangarasa bapak hajat pangarasa bapak dedi mewah ibu bapak dedi tuh tinggalikeun si mona jojo sorong-sorong bagian ini namun di warung make suara alhamdulillah wa syukurillah di dieu mah teh kudu dipentakur langsung golosor-golosor ini aya dan naon ge mipit kudu amin bener ngala kudu menta asik alhamdulillah asik jadi kurang gacan anak asam ini balalager bisa
geus jeung aki sini teh ningalieun. Mantap cara kita siap. Iya kuning mau dibikin ka batu. Ini ayah mending urang silaturahmi heula ka Bapak Jati Ibu aja sama Dedi dengan sama pangrasa Bapak Usan gini. Bisa jelema nu silaturahmi bakal dipanjangkeun Yuswa kitu bakal geus gilingan rezekina urang parantos aya geus ya. Urang silaturahmi. Alhamdulillah. Kembali soal merah. Dorong terus ya, tepangan sauhannya. Alhamdulillah.